Lain Brad ieu teh lamun ka tujuannya ku didinya Kosim teh arek ngabentuk kepanitiaan ieu teh Brad Panitiaan naon? Pan sagedeung deui teh perang dunia katilu Brad. Jadi lamun perang teh kudu riweuh geus kabentuk panitia mah. Anjing. Hakan cek aing ge obat teh teh. Hakan obat teh kos. Anjing anger geus kecaprakna ieu. Rek ngayakeun panitia cenah jang persiapan perang dunia katilu. Kosim. Tah, ieu teh Brad rencana nanya lamun ka tujuan ieu, lamun didinya daek. Didinya teh dijieun ketua panitia. Kosim. Terus maneh bagian naon eta? Tah, lamun Kosim mah sebagai bendahara. Si Saroceng. Si Saroceng mah jadi sekretaris. Kan kamari teh komplain manehanana euy. Hayang jadi bendahara anjir. Pasorangan si eta mah jahat karena duit mending di Kosim amannya. Sarwana anjing. Ya, kos. Ayeuna maneh cenah arek ngadirikeun kepanitiaan. Eta teh butuh biaya, kos. Eta biayana rek ti mana sih teh? Gampang atuh Brad, Kosim gitu loh atuh mah nyari dana teu bisa. Gampang cuang mentaan kaum negara. Sanduna kan bareng ke kabeh negara ge terlibat anjeun. Anjing. Parah anjing si ieu rempagna. Mentaan kaum negara. Lebih kadio pikiran si Kosim. Eta biebah asup teh kana kapanitiaan. Nah, asup pasti biebah mah pan awewe. Jadi seksi konsumsi cocok. Saremo. Tah, lamun saremo jadi seksi publikasi nya, dokumentasi sekaligus beberes. Nying mun riweuh. Wieu pangriweuhna si eta urang nya. Atuh. Oh. Ya kos. Please aing mah kos ieu mah nya. Aing maneh teh ieu teh arek naon teh arek ngabentuk panitia menghadapi perang dunia katilu atau arek ngabentuk kepanitiaan hajatan ieu teh teh. Atuh mah nya Kosim gitu loh mah teh cocok atuh teu mangen anjir kepanitiaan hajatan mah. Perang dunia katilu dong. Anjing. Parah anjing. Montong anjing ah. Montong era anjing ku Amerika nya. Minta sumbangan ke Amerika anjing. Dikamanakeun beungeut aing atuh anjing. Ya guys, montong Kosim lah. Tok aing teh satuju. Aya wae anjing si Kosim ya ampun teh. Aya wae ya. Rudal squad. Brad, urang mah nya sapapada hirup keur sagala hese ge Brad, usaha umatnya ulah siga si Saroceng euy. Saroceng usaha naon gitu ayeuna? Ayeuna teh Brad Saroceng euy. Jiga nama poekeun anjir. Manehna ayeuna jadi makelar tanah, Brad. Nah, da makelar tanah mah atuh galib. Atuh teu ngalanggar hukum ai maneh. Lainna naon, Brad? Pancena ari jelema teh nya diciptakeunana tina taneuh anjir. Terus? Berarti Saroceng sarojeng perdagangan manusia eta, Brad. Kedeung deui ge sok coba ditembak polisi eta. Ieu ka dieu ieu pemikiran. Aing mah hayang ngebeulah ieu sirahna anjing, jerona naon ieu? Aing curiga si ieu mah jerona gaang anjing. Jerot sirahna teh. Atuh mun gaang mah anjir eta ogenan naon domba lamun kasupan gaang ngulumpatan mun Kosim ke sarua lulumpatan. Moal maneh mah. Nya kan ngacaprak si ieu mah. Parah. Pemikiran pieu ka ija. Ya wae ya anjir. Katumiri. Geus akhir bulan deui bae nya, Brad. Teu kudu dituluykeun ceng. Aing nyaho arahna ka mana si ieu. Rek curhat biasana si ieu. Lieur babatok ceng. Sarua ceng. Lieur babatok aing akhir bulan. Sarerea kitu ceng. Pinjam duit sih mah. Aing nyaho. Terus akhir bulan kieu mah. Belaan we ku aing. Lain kitu, Brad.
Kumaha tuh? Hari akhir bulan kita berat. Hari penting teh aya matahari berat. Anjing. Banyak aing reka mana ieu arah omongan maneh, Cing. Cing, najan awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, kabehna nage anjir penting mah eueuh matahari, Cing. Eueuh. Anjing. Wah sahulueun anjing. Saroceng. Saroceng sih ieu. Biebah. Si Kosim. Rempag we rempag. Parah anjing. Ya wae. Nog tutut. Maneh kunaon di? Ulang-ulang. Lain ieu teh berat Kosim teh keur mengatur strategi nih ya. Strategi naon? Kumaha carana berat sangkan bisa nyopot huntu mitoha nuan hiji teh angin kari. Plak aplek. Delakana anjing sih ya ampun teh. Kos aing maneh aduh ampun anjing ka mitoha maneh eta ya. Mitoha teh sarua jeung kolot sih teh kos. Doraka beberes teh jang naon bari oge huntu. Dirinya teh apalnya. Oh bahasiatna berat huntu mitoha teh. Yo nya kahiji teterak di teluh anjir. Teterak di kadek. Malah teterak lamun digegel anjing edan berat. Heula aya hiji deui nu pangampulna berat. Naon? Jadi lamun Kosim keur ditagih ku Bang Emok, ngadak-ngadak tika ciri we cenah eta ku Bang Emok ku Kosim. Lamun make eta teh kan kalung untuk mitoha. Anjing. Terus ngalarna maneh rek make naon? Gampang berat. Pan manehna mah ari sare teh nya sok calangap. Kegep anya make tang. Anjing. Delekana sih ieu ka mitoha ampun teuing montong Kosim, montong sih teh. Si hayang dikutuk jadi ceukai anjir sih teh. Arahnya sih ieu. Ya wae ya anjir. Me bikang. Brad, ari nyi Ratu Roro Kidul eta Brad randa tawa parawan Brad. Berat ya yang pertanyaan teh. Teuing euy. Maksudna kumaha ieu teh? Beda eta be Brad. Can ngadenge babarengan jeung Raja Kaler Brad. Tawaker LDR Brad. Nying LDR ieu. Saroceng apal LDR ieu. Teuing da ceng euy. Kelah kurang ditanyakeun nya. Nge orang ditanyakeun nya ka siluman balakutak. Orang can sempet ngobrol euy keur sibuk hari teh siluman balakutak teh. Keur aya pertemuan anjir di desa. Ya ke orang tanyakeun nya. Da berat itu main si Aceng ieu barang tanya ieu. Rempag saroceng. Hampura Aceng ayeuna mah Brad euy. Belang betong sia Brad. Konten teh. Maneh. Aya naon di? Tapi kajen Brad, asal ulah salat teh ini Brad nu belang betong Brad. Komo. Ulah eta mah. Ulah bae konten. Eleh aing eta dibandingkeun jeung eta. Sak wae saroceng. Ampun teh. Lain kunaon di alesana eta? Sibuk bae Brad, kamari geus rek mangkat geura Brad. Mitoha Brad kadinya. Ngajakan ka dokter Brad. Kunaon di mitoha? Cenah gejala stroke Brad. Malah jelas setruknya. Nya ka dieu teh sing sirumun Brad teu rarasa. Wan ku Aceng kalah rek pasea Brad jeung mitoha sia. Kumaha deui maneh? Si teh mitoha gering kalau di paseaan ai maneh. Nu ngajakanana Brad ka dokter urut geura Brad. Nya terus masalahna naon? Yeuh Brad, boro-boro dokter urut ayeuna mah Brad. Masing dokter anyar ge Brad, can karuhan cager eta teh Brad. Nying serempag deui wae ieu si saroceng ampun teh. Ya si teh mantri urut meureunnan. Dokter urut teh anjir tukang urut. Tukang urut lain urut tilas, lain second lain dokterna.
Aya wae ieu saroceng ieu ampun teuing. Parah anjir. Aya wae ieu anjir ya. Si naonnya ya halusna nya euy. Siluman kuya.